Wilujeng sore hadirin, hujan gede jeung loba patali marga bisa ngabalukarkeun lobana liang dina jalan nambahan unggal poe. Utamana di jalan Desa Pacing nu loba diliwatan ku kendaraan umum. Batur sapagawean urang Hilman parantos di jalan Desa Pacing ngalaporkeun kaayaan jalan nu ayeuna. Pamirsa, sore ieu kuring aya di jalan Desa Pacing ngalaporkeun cenah loba liang di sabudeureun jalan. Ngabaludurkeun kacaritaan lalu lintas aya sababaraha anu kalibet dina jalan. Salianti kaulitas aspal aya oge sapertos kaayaan iklim di daerah sareng kaayaan tanah anu dianggo. Jumlah lalu lintas nu ageng ku kendaraan berat mangrupikeun alasan logis jalan aspal gancang rusak. Yuk urang nanya langsung ka saurang warga anu aya di Desa Pacing dan Cisari ieu. Sore teh. Sore Kang. Teh kumaha tanggapanna ieu teh jalan Kemarenan kurangna perhatian di pemerintah Kang. terus tanggapan pemerintah kanggo Butuh waktu pembeneranna. Yantos ya pemirsa, mungkin sakitu wae di abi Jelman Bagas Nugraha anu diliput poe ayeuna. Atur nuhun kasadayana kembali ka studio. Hatur nuhun Hilman parantos ngainformasikeun jalan di Desa Pacing. Tetap aman dina nalika nyetir. Informasi tadi nutup rapat abdi sareng rancangan sore ieu. Abdi Citra Lestari, Abdi Akila Putri, Wilujeng Sumping. Criminal offensive side eye. Do you understand? Patali marga bisa ngabalukarkeun